Si Elang kalah ke molor. Lang. Aduh, ngopi lang. Baru wae. gambar haidai Berang. Geus berang lang. Cager ente cager. Alhamdulillah. Aduh, ente pangwakeun kopi. Ngopi. Jam baraha bieu? Jam 8 leuwih. Begadang sore. Oh, begadang. Oh, jaga di dieu. Aya si bos kumaha ka mana? Teuing si bos coba telepon atuh. Ulang tadi bawah pena. Ih. Halo, bos. Di mana bos? Oh, iya, orang geus di pasar ya. Halo, bos. Halo. Aktif tuh apa nak? Ya, aktif bos. Aktif. Ya, aktif si bosnya. Ya, aktif ah. Aktif. Ya, aktif si bosnya. Oh, imahna tuh udah jauh di Lego, jadi moal aktif imahna. Ya si Mana Penia ke mana? Si ikut Penia ke mana tuh? Ikut Lomang. Oh, si Penia ke mana si Penia? Ngomong sama mereka dia cenah. Teuing cenah dia. Sore mau mati jaga di dia. Salam. Sehat, Bang, bos. Aduh, alhamdulillah. Kemana wae dia? Ngopi. Sok. Terus iya. Ya si Elang kalah molor tah jaga di dia teh. Oh. Iya terus Mun urang ka dieu mah molor. Terus mentaan eta, terus mentaan mingguan di nya di pasar. Kumaha menang? Nyata eueuh itu tari iseun yang ngomongna gitu. Kumaha jeung setor ka si bos meureun? Heeh, jeung setor ka si bos. Si bos sana ka dieu? Sana ka dieu. Teleponnya tadi angkat. Oh, ngomongna mah ka dieu nyata cenah. Ngomong nama. Heeh, ngomong nama. Dari telepon tadi angkat. Oh, berarti di jalan keneh nu. Di jalan juga. Geus aya mending ngaropi we heula lah. Oh, ngopi lah. Ngopi. Udah Oh, sare. iya, nah rokok coba kopi. Eueuh rokona. Ente mah tong ngopi lah. Nya. Nyaku. Langsung ka tempo euy pangabutuh teh caang. Kata tempo. Bukan bae pangabutuh ngotong di ieu lah. Long aing pararusing si pararusing kuna pararusing kamernahan balik ka imah teh ya masalahna pamajikan ayeuna teh nyawa sorangan pamajikan aing hayang itu hayang ieu geuning harita ge ya kan basing sabar we na mah da ulah sarua ayeuna teh nitah gawe nangan pagawean hayang penghasilan gede emang lelaki mah itu kewajiban dengan pagawean lain teh hayang urang ge pos batur gitu tah hayang ngabahagiakeun ka pamajikan beungar kumaha atuh da posisina kos kieu aing bieu ge bijeu ti ieu mah dihareup ngadon aya nu teu pararuguh ka aing ku aing kebugan parusing nyaho bari keur pusing kitu masa bari ka pancing ayeuna mah kilung aing lieur lah sirah urang nginum lah aya duit ieu jang meuli beas tadi nawa geus urang beureikeun kana cai we nah bari ente keur parusing mah aing mah setia kawan ente nginum aing nginum bari kudu-kudu teh mah oh wayahna baturan aing ayu aing mah demi babaturan mah urang nyetah we ka budak lah oh ini saha we yan pangulikeun cai aing yan ya duit aya atau tadi duit aya wah aya hah aya geus menang geus bolikeun eta anu koneng pusing lung bayangkeun ya unggal peuting aing dordar kot geus asa tuh tingali geus jenong ieu teh ya bayangkeun panas bieur unggal peuting teh pasea we pusing sabar we
Ulah sarwana bambang nama jeung pamajikan mah. Ye, urang mah henteu, urang mah malahan tara di denge, sok di denge tika tuhu keluar teh kenca. Pamajikan lamun pamajikan mereuwih we mah kajenting mangkat keluar ka babaturan. Matak aing ayeuna kajenting jeung ente ngar kade ente ye, ulah kanyahoan ku aya lu. Minum teh. Heeh, urang nginum Ari urang mah teh. da sesama babaturan da apa mun Urang-urang duaan we aing mah da aduh aing mah demi babaturan hayu rek kumaha ge. Pokoknya kang aya lu mau ulah nyahoan we. Wah, dijamin. Urang-urang nginum di tempat tiis. Di ditu aya ngeunaheun. Dijamin moal. Dan geuning ngar hiji. Pura hiji duitna ke mangluar di. Saya tadi ngomong duit aya kumaha. Sudah tahu bak deui sih. Bisa di mah. Aisyah hiji. Urang masuk. Saya malah nyetin pusing we. Non. Kadeng ke duit urang kumpulkeun deui. Mas aya orang ka itu. Ayo siap lah. Di ditu mah. Yan kadeng ke eta beurang duit. Siap. Atur deui kumpul. Aing ka dia deui. Jaman teh ke beurang. Saya nanyakeun teh nyaho nya. Bos sehat? Iya. Bos, cager bos. Bang. Bos, ini bos ya. Bos tadi deh, bos. Kumaha pemasukan aya? Diuk lah we bos, diuk lah sok diuk lah dia. Oke, Diuk lah, ngopi lah ngopi. Aing rek ngarowong ka sia. Ayo ngopi lah sok. Kumaha Yuk, bos? yuk, yuk. Aing teu ngeunang ieu bara laki ye. Coba nangas apa nangas. kasih ombak, ombak. Bak nangas sapu. Aing teresep barala. Ada cekat tempat. Bersih-bersih aing mah teresep bara laki ye. Ombak. Bak bersih lah, bak. Sapu tadi Bersih aya. ka sapu. Siap, dia aya sapu mah. Siapa teh kebersihan tina sebagian tina naon? Dari Iman. Tah aing bersihan ku sia. Oh, siap, siap. Buru. Sapukeun dai. Bukan sing bersih kan. Bukan, bisa kebaru ngamah. Buru. Sing ada ya, bukan ya. Laki laku dan bos. Ya, Dadai bos, aing dadai bos. nges. Yuk, aing rek ngomong ka arah rente. Buru-buru diuk. Kalau mau tuh bos. Entepan geus dilatih. Oh, Aing. itu teh. Heeh. Sugan kemah. Aing geus dilatih ku aing moal eleh deui ku geng Yalu. Benar bisa siap bos. lah teh mah. Pokona mah lamun arah rente kabeh papangi jeung geng Yalu. Geus. Hantem. Mikir. Siap. Tong asa-asang. Nya tong asa-asa. Pasang jurus. Masang jurus anu ku aing diajarkeun ti heula. Siap. Nih coba mana pemasukan? Nyata puguti iseun ya bos. Sia mah kumaha diandalkeun ku aing teh. Paling oge minggu hareup cenah kitu biar dengekeun pan urang teh butuh barang akan. da dipapaksa ge karunya gitu. Yo jeung di ngopi mah kae lah aing rek ngomong can beres aing aya ngomong. Sok. Yo urang teh pan baradung, urang teh anak jalanan. Preman jalanan. Tapi entong aing mah nyarankeun ka arah rente. Di mana-mana malak, engke. Nini aki-aki. Pokoknya anu geus lamun pedagang anu geus karolot. Tong di wayahna tong dicarokot enon. Tong di Malang atau rente. Siap. Oh urang pokona mah sakumaha baru gajul ge sing buka aturan. Sing ningali lah. Atuh. Anu bala leja gue pentak mah gitu. Siap. Siap. Aing teu resep ceu ieu bisa. Nang si ombak si kene urang teh sare digeungkeun. Pan bayaran sih bos. Bayarin si bos. Siapa masukan dia? can aya. Kami mau hareup kayak itu malah bayarna. Ya, dia bayar lah tuh. Kan gampang ke dibayar lah. Tapi ngeunah. Nah, Sapulah. Rokok bos mah rokok teh. Sapu lah bos, ambak bos, sapu bos. si bosnya rek mana? Bersih. Aing rek mangkat. Mangkat, mana mangkat teh? Aing kan boga nu anyar nu ngora. Heeh. Aing kan nyusul ngora. Ari Aja engke dong. mah itu geng aya. Pokona mah ke lamun aing nelpon ka sareria, poe anak angkat teh. Buru-buru datang ka aing. Siap bos, siap. Si bebek na beh mana? Aya pokona mah sia. Aya. Kede sia. Sia.
Sok bata tanya wae. Oh, siap. Pokoknya mah lamun kek wae di telepon heuh. Siap. Datang. Iya siap bos siap. Wajas satu si wajas. Nyengir. Iya. Ya bos. Siap. Udah gini ya. Wah, spesies. Coba teuing. Oh, loba teuing. Tadi mah beak deh buat bensin. Salah. Ada biasa suka beakan bensin. Oh. Wah, ini ya semua. Anjing. Oh, pangabargo. Aduh. Paing delek, paing. Coba. Hidup. Paing, ilmu orang ayo geus dukur. Hati-hati bosnya. Oh. Deal kelo, pentaan di pasar Ajeng, pula air Ya. lolos. Ya siap. Kelak aing can ngadenge ya lelo. Deng urang. Kelak, sok. Geng Bangkok. Geng Bangkok. Geng Bangkok. Bagus. Kata ngaran anak paing unggul. Hati-hati bosnya. Oh, dah, ayo. Marot cager. Bagus siang kemarin. Sekolah Saya itu suka teh asma teh. ente bisa diasupkan Pencemaran. Aing Ya, geuleuh. kumaha eta cager kunaon? Sia segala anak berit ente. Ka dokter cageurna mah Disuntik biasa. suntik tuh mantri. Karena itu sebaran segala ku anak berit. Lamun asma kitu ku anak beurit rot. Anu jadi omong pemajikan aing ngomongna cenah nemen-nemen teuing CS segala ku anak beurit nanti. Jeung barina sia. Aing modal lain asma, Kau muriangan. Oh, budak. Apura rot. Apura eta teh muriangan teh ku akibat gitu. Masuk datang sok ceplos-ceplos ngomong teh. Ulah kudu anak beurit nanti. Nah, emang bener rot cek carita mah kitu ku anak beurit teh. Cageurna gancang. Beris ya kumaha rot? Ya aya hajatan ieu rot. Aya hajatan ieu teh hiburan urang amankeun we jalan supaya ngareunahkeun. Kurang babantu lah jeung kata tangga. Apa urang amankeun wae nu dieuna pangantena? Untuk panganten mah bagian batu ieu jalan supaya ulah nuluat liwat ngareunahkeun lah. Da urang jeung tetangga teh kudu saling. Saling. Nah, marot ieu rot. Urang amankeun we. Tuh, tadinya amankeun. Ari si Alek aya naonnya? Heuh nya eta. Sampai celubut kitu deh asa beda. Curiga ya ini. Ya curiga ya. Ayo. Bade pulang. Wah, ayeuna mah asa panas ieu ya asa bayunjang jeung pengaruh asbes sudah.
Wah, sekolah ngabuluku. Ngabuluku aja. Baheula mah dan kitu. Ayeuna mah da beaku botak geuning ngabuluku teh. Menang alami mah rasa biasa aja beda dah. Menang ngabuluku. Manual mah. Enak pulan rasana. Ari Dagyun. Dagyun. Lung. Dia lu menangan lu, nyumput ke dia mah aja. Nyumput ke dia mah. Iya. Terus moal kanyawan ku sasaha di dia mah geus aman. Di dia mah aja. Nyumput ya. Nyumput aja. Jarot ge moal nerempueun di dia mah aja. Oh. Eta di nempueun teh urang keur liwat. Nyahopan urang nanya rumput. Sieun anya saya telepon moal nyahoan lain supaya beja-beja ke Kang Ayalu yang tarik heula aya mah nya sok aing mah kumaha ente nu liurna aing ngilu lieur we aing ngamaturan ngilu lieur wah sia maning dina eta ieu pelit anjing ada teu kuat hayang nginum pokona mah orang geus picen sangkana eta lah tutup lah tong make itu tong lah kas kagok lah cari tuh guys kan bayar liur lah aing seeutik pan sia yang liur cenah ieu cai mahal ieu teh totor lah aing teh kuat jadi geus kieu mah kagok da tong tarik tong lebating lung pokoknya mah aduh geber lah kenapa na muter lung deh tuh gitu muter aja buka kacamata na sok hah inum ya tarik deh lah geus aya nama kurang marang nelepon nang cerita meuli deui siap lah tuh aya sarieut anjing sia bisi aya naon-naon bebeja ke aing aing kan nyikatna siap lek anjing aduh iya asyik naon dia cai gecan seep anjing ieu nya abis bae ieu cai ti mana meulina aing pokoknya malung sia aya naon-naon bebeja ka aing aya nama di luhur tuh aya nu digarawe pentaan ku sia aing sok sin aya eta Kang Ayalu aing Kang Ayalu tanggung jawab ke aing anu nyarita ke Kang Ayalu mah sia ada tanggung jawab aing Kakang Ayalu mah kayak aing ngajelaskeun. Ai pelebana mah dicarekan sia aing bakal dicarekan. Hanya bareng-bareng lah. Meuli deui. Serang mangkat heula ke budak nang telepon. Ngacak-ngacak kala proyek rek. Udah. Burak nakar pada muning geus mah. Hei, bukan muning ya moy burak anjing. Udah. Sia. Lebih temuning. Hai orang mangkat. Iya ka dieu proyek masuk dieu. Ka dieu sia ka dieu. Mana aja itu ka dieu. Ayo serius ya. Wah, pokokna mah sok ayo jeung aing mah. Wah, sayo pokokna mah hong. Sia, aing jadi ngeriweuh aing sia nyurungkeun aing. Masih aing nyurungkeun sia na mabuk peureuna. Aing ngelieur sarua. Sok kontrol nyurungna urang kerek mentaan duit tadi itu. Araya eueuh barudak. Eueuh marang mentaan barang na copotan lah. Sia ayeuna mah bawa we. Iya ini nih
Mas mandor di sini ya? Iya, Pak. Hah? Iya. Saya mau minta buat tambah-tambah biasa. Kamu tahu nggak kita? Tahu gak siapa saya? Nggak tahu, Bang. Hah? Nggak tahu. Si Alek. Aduh, nggak ada, Bang. Hah? Kalau itu. Rokok aja gimana, Bang? Rokok Saya- mah nggak ada. Saya juga punya. Long. Sikat. Buat tambah-tambah. Minta buat tambah-tambah. Oh, Nggak ada, Bang. tahu gak nih pasien, ha? Ini gua makan lo kalau gak ngasih. Hah? Makan aja, Bang. Makan aja, Bang. Mau dikasih makan ini, lo gak bakalan kuat kecuali si Alek. Minta buat tambah-tambah. Hah? Mau. Cepat. Nggak ada, Bang. Harus ada. Rokok aja. Langsung lah sikat daripada eueuh lah. Apa? Sokotkeun jeung aing. Hah? Angkat. Lah. Ayo long. Langsak menurut Manor lah balalangsak lah. Komo urang meureun ngalamur. Aisyah motor di mana, Long? Hah? Mas, lihat orang nggak berdua? Tadi ada ke sebelah sana, Pak, jalan. Gimana kayak orangnya? Yang kayak mabuk gitu. Kayaknya mabuk. Oh, bener berarti tadi tanya budak teh geus marah. Parah nggak Pak, Mas? Minta uang nggak sama si Mas? Iya. Parah wajahnya apa parah mabuknya, Mas? Dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Aduh, bener itu berarti si Alek. Ya. Mas, makasih ya Mas ya. Ya, mari, Mas, Pak. Mas. Ya, Mas, ya. Long, Aisyah makan nyurung-nyurung aing. Sia da lieur mah. Hah? Lieur sia da udah nana. Sia makan mau dibarkan aing, goblok teh. Asa nguruskeun mudi. Aing paras teh. Bangga aing. Lek, Aisyah Astagfirullah. Ya, Si Elin astagfirullah. Zek naon ka dieu? Lain nek naon tadi aing keur ngamankeun anu hajat sia laliwat jeung si pulung Sia, jatuh ikut campur kena urusan aing. Aing jeung si pulung. Balik, seorang sang, bukan. Aing jeung si pulung. Sia tong kimiluan kena urusan aing. Sia. Kaget. Aing pemiluan aing mah nyaah ka sia. Aing para rusing. Nah, aing pusing kunaon sok. Aing keur para Cing rek, rusing. cing. Pusing kunaon? Aing keur para rusing di imah. Rumah tangga, ya mah anjir rumah tangga kan. Tadi curhat ke aing, nyata aing maturan minum. Pokoknya mah aing jeung si pulung seteng ikut campur. Lain masalah ikut campur, percuma aya babaturan, ente teh curhat sakasararea. Sia mah ke aing. Hilang. Aduh, Lek. Sia tong ikut campur karena urusan aing, sialah. Aing Sebagai babaturan. Aing ngedoaan di tadi ge. Sia teh. Geus mabuk. Lamun pamajikan sia jadi rana teh bakal loba. Urang karep lagi. Aing Minum naon sia teh, Long? Minum naon sia ngarinum naon sia lain sok minum cikoneng nah. besok elingan kaget bawa inges kieu mah pan. Si Dorna mun nyahon cilaka. Aya masalah ge ngomong ulah sok sararuana. Aya orang kaya tuh aya non. Aing teh karunya, demi Allah babaturan teh karunya. Jadi itu tuh aing lieur ge ayo lah. Ayo ka jenteng mah. Aing lieur ge. Ayo lah aya nama jeung aing urang samparkan. Iya anjing, kalangka ngajar urusan aing. Siapa? Siapa babaturan cek aing ketong ikut campur. Kadio. Kadio nih. Sia Aing para rusing cek aing.
aing ge naon. Siapa lu? Bantuan. Lu arudak lu. Ayo. Angkat aing, angkat. Baik kon seorang ayo bantuan teh. Ayo. Cipulung, angkat Cipulung. Lah, aing angkat. Cipulung, angkat. Cipulung, angkat Aisyah TS aing bedoh. Aduh, Aisyah lu makan aing goblok. Aisyah tunggu tak aing goblok. Aing aduh. Aing mah siapa? Udah naik. Siapa? Saripu gimana? Mabok genya. Dah. Sia. Gas aya nama urusan aing. Aing mah jeung si Pulung duaan teh ge. Sia tong ikut campur. Tampo panon dewek. Aing karunya. Awas tuh. Ampun. Aing mah siapa? Nyerukeun aing deui. Saha nu nyurungkeun aing mah eling. Kada bro. Udah, lari weuh teh aing mah. Meuli deui aing mah. Lari weuh. Meuli deui aing mah. Udah si aing kos. Balik. Bantuan ala. Ayo lah. Ya aing Bisa tuh mau motor. bisa sia ngangap mabok ke aing. Maksudna sing aleli. Awas. Teh gini. Awas. Long. Ya kumaha mau motorna? Awas. Hajung. Sangka. Bisa. Bulik, bisa bulik, bawa bulik. Ya paling lah. Ku syarik. Itu ku si bulik ngah, ku si Pulung CS. Siap ku si bulik, ku aing. Aing sih. Wah. Hidup semati. Bawa long sing bener long. Bawa long. Ku si bulik. Wah, ku si bulik si Pulung CS aing. Ayo, antep. Siana mah aing urusan naik. Barantong. Roblok dijarot ku aing, tenulungan aing, udang lung, mampu kene lah. Kesetia kawan anjing, kerang meuli deui jeung aing lah. Udang lung lah. Modar sararea urang lah. Isinya lah kasih si itu ge. Isi ada rasaan lempeng. Setelah dipengkolkeun kasih si terus lempengkeun kayak itu tuh. Assalamualaikum. Salam. Bang. Enggak, Mang? Alhamdulillah. Bang. Mana hehong deui wae. Barudak si Ale. Geus mulai dari kanceuh, Kang. Kanceuh naon? Tuh, tinggal nyari num naon mah, Kang. Abutah-butahan. Masuk. Waduh geura bakal bohong. Nyaan sumpah sakurang mah. Tuh ke bisi salah deui ke. Abutah-butahan ngagoler, Kang. Hari ini udah barudak, Kang. Di mana? Oh, ini tuh. Sok aya-aya Sok kurang mah sumpah nah gede keket gede kah? Mana Nampo sok. Yo, Kang. sebebar kali bongan sok Yo, gede. video na gaya. Ku abdi di videonya tuh. Tuh. Ah, bokang ieu mah.
Ya heuh. Eta di mana geng dina? Kang kudu atau kurang di beja-beja. Tuh Kang. Nyahan ieu mah lempang ge. Jadi gawe video nu iraha mah. Ker negen nu tadi Kang ieu barudak tuh. Kikian Kang. Alah si Alek nu komo. Mana kaler cenah? Teu nyahoan kaler ge Kang. Mabok gen mah Kang. Yuk gerak Kang yuk. Mingkir Kurang tuh susu. lah aing rek ngopi. Geus ngopi wae Kang. Isi hideung kieu Kang. Udah kikieuan mana kaler. Di mana? Di mana? Di ditu saung, Kang. Kita di mana? Di saung teh yuk. Yuk gerak Kang yuk. Urang ka ditu urang susua yuk. Kan salah mau ngabohong kok di lelep-lelep Semua di Kang. ditu. Tas tinggalin. Tas usaha Kang urang mah teu mawa tas. Mau akang pan. Oh lah Kang. Ya wae aing nyerek. Kang, HP na murah. Tau korek naon teh. HP na murah Kang. Rusak teu. Baju itu bajuna pan tadi tajeng baju. Ya baru kawan. Yuk Kang. Mau manyut teko nu siapa batur? Usaha ieu Kang. Mau batur mah nyai mau manyut teko. Buat teh nu Kang. Omongan. Ayo Kang, di Kang. Mana jalan? Apa ditukar di jalan. Tuh ayah tuh gitu. Iya lain tarulungan aing ngakubrak ieu. Ngakubrak deui ayeuna. Goblok teh. Aing ngakubrak ieu ngas aku kemana dia lah ayeuna mah. Bukan mania ayeuna mah. Terus kurang. Ya mah. Sebelum. Aing ngakubrak sia make mangkat jiwan mah sehat. Iya Paul mah yo. Lah emang nama aing. Golek kenala. Sia si pulung mana? Golek kenala. Nyarapekeun anak ampun. Ampun sia. Aing sia. Si Alek styling lu. Sia aing nelpon saha Jarot. Tong nelpon Kang Aya lu. Jarot. Sia aing nelpon saha Jarot. Tong nelpon Kang Aya lu tong. Si Jarot tuh nelpon sia nelpon saha. Oh, aing teh nyambung Tong nelpon geus. Tong beja-beja ka dieu. Oh, sinyal. Lu kudu ceceh heula dong. Ya. Ya, aya nama sia Teang. Teang si Bangkok. Teang si Bangkok teang geus. Aing geus tuh heueuh ngacaplak ka si Bangkok. Aing beresan. Rekus ya. Waduh. Teang bae sa Bangkok. Aing tiup masih bisa asup keni. Yo. Kehidupan beting. Woi. Iya kata Kang. Woi. Hei. Anak naon sih? Naonan itu si Alek naon? Alek Anak naonan. Dok, setan. Baru yang leletakkan tuh. Ile. Sampai heula Kang suka aya kenian. Pulung. Pamokan putai. Hei. Pamokan putai. Oh, ada. Sadar. Sadar rek. Sadar. Sadar asupan jin keni siang. Pamokan putai Kang. Wah, sadar berarti geus.
Aya Akang. Gua kan luhur, di luhur gua. Jangan ngamuk. Saha nu nelpon Akang? Tunggu. Aing. Cek aing ngetong nelpon Akang. Aing. Ya, asal mending ngalesekeun anak. Aing gas ya. Aing kuha aing siap. Sok siap. Jadi mabok dah. Tadi dia ya, ngejar kopnya dia. Mana Kang? Tuh, itu tuh. Nyara ada itu tuh. Yuk. Nah, dinya bener diukeun lah. Yuk. Jadi aya Akang. Parabok tuh kan. Akang jeung saha dieu Kang? Tadi ya sorangan Gak aing neng mah. abok. Dia marah mabok. Teu mabok Kang tuh. Kontrol urang mah teu mabok. Aku mencintai. Begitu aya Kang di alung teh ganeng. Gareng geus maneh. Aku Aya masalah jeung pamajikanana. Geus teu siap naon? Digituan ka karituan naon? pusing Kang. Minum regen. Urang mah kieu wae di keluarga ge pamajikan ini tah gawe ka urang teh. Ai gawe mah wajib kan. Ai pagawean eueuh ka Akang ge nyaho sorangan, urang ngirup nongkrong jeung nongkrong. Tadi teh curhat. Udud. Tadi teh Bari udud, curhat. Bra. Ngajak minum jadi baturan, orang mah ka baturan, batur keur pusing yang Coba urang kudu pusing. bere. Udud. Ya. Halus, kewajiban siapa kita digawe dan memang kewajibanana nu jadi sakti. Boga gawe kudu ngadapakahan keluarga. Lain nu dilampiaskeun kana mabok. Ngarti Kang. Yo dengekeun minum alkohol lain nyelesaikan masalah. Salah kajak diri lah. Kal sehat. Kening poker ada dia tunggu gulingan coba lamun umur mah. Tak duit. Minta duit di cenah sia kanu aya proyek di ditu. Masih sama air mana nih? Manian. Manian. Ayo saya mana nih buru-buru. Bawa rot. Mana? Mana? Yo, manian gramek cager. Mana tolong. Cing dorna. Cager, mek cager ya. Cing dorna tong pimiluan. Lawan ka aing Mani. apa mani? Wah, cuy. Tak kade muning. Ya muning bule. Mana nih? Tah baraya kudu janten contoh. Bahkan alkohol, minuman gitu mau nyelesaikan masalah. Bisa menghilangkan akal. Kalau liang akal. Kau kaera. Ada pemajikan Orang kemana karep teh Kang? tahu usaha ada kewajiban. Kewajiban udah disalati. Lu bos. Pusing lu, bahkan teh karena alkohol. Untung Akang ku abdi di beja-beja tadi ku deek. Ya untung mah bejaan. Akang mah tadi teu percaya pan ka deek. Lain pan tadina sok bohong wae. Tah kitu meureunnan ka generasi Kang nya. Mohon. HP kade ulah nepikeun ka terlibat atau terjun kena minuman keras, apalagi kena narkoba. Beureun bisa ngahilangkeun akal poho sagala-galana. Ya, Pan geus kitu mah ripuh Kang utah-utahon. Poho kaera. Memberi jeung punta-penta duit. Gitu. Tetap nitip tah ka generasi muda. Ulah nepikeun ka kitu. Kitu mata kayak nama segera mulai gara tol ibadah ayeuna mah getol ibadah gitunya Kangnya Zaman getol sieun ya. zaman geus seperti Zaman kieu geus mulai redu. Geus pikeun. ya ayo tukang urang ngeureuy we nama Kang urang ngopi we urang Kang pola ieu tuh. hah Kita manila sadar can. geus Pola urang kana. tinggalkeun we Kang ngerang-ngerang eta mah kitu mah Kang Nah, euy di tempat nongkrong aing. Hil. Pokoknya ka dieu lah. Ayo obroleun. Buru-buru tong loba ngomong. Poeng ditungguan di tempat biasa. Tempat niis. Kebacot pingan lah. Ajak saya lang, si Ombak.
Halus, pancongan eueuh. Buru. Anak buah aing mah ampun kaleket. Halo. Assalamualaikum. Gimana lu? Bersih Chan. Antar akang rek nu kawenangan. Bejan si Alek barudak. Nah. Kabehan. Ya yuk. Assalamualaikum. Sariap cenah Kang. Bade cenah. Hareudang anjir hareudang. Alam mana? Bos. Sehat, Bos. Sinarian marake baju. Aduh, aing ngaleuwihan bos. Biasa aya hiburan di dieu teh. Ulang rajo organ cenah, aya hiburan. Didogola aing rek ngabacot ke sia. Ayo siap. Nyamar-nyamar lagi. Dengekeun. Nah, kita Dengekeun aya proyek ieu. Heeh, di mana, Bos? Ngabejaan cek aya nu cek nu proyek eta teh. Loba nu malak. Aing sina jadi rekenganana. Kumaha? Ayo siap, Bos. Siap, ayo. setuju, Bos. Pona sapi duiteun ayo samar. Sira backingan si Bos. Lah. Ayeuna mah sapi duiteun pi bisniseun. Tarik. Siap. Heeh. Semua rokok teh Aya, Bos, aya. mana? Siapa tadi pulang tuh marana? panjang ieu tah. Nyangan duit Bos biasa. Jangan ke duit. Siapa pulang ngaranyangnya? Wah, Si garaya kitu make baju. Biasana kita make baju. Aya hiburan cenah, Bos, ngadenge. Di mana hiburan? Di hareup organ Waduh sia. ulang nyawer lah si Bos kan. Ning sia karek ngabejan ka aing ayeuna. Rupan karek apal bieu teh baru dah ngadeng. Cager. Kada arang ka dieu sia. Tunggu. Oh, sia. Dengekeun. Wajas ya, aya bener aya hiburan. Benar. Asli Ah, Bos, tanya asli bener bener ya? Bener. Benar. Ayo geus aing lah hayang Nyawer, Bos, bener. nyawernya. Ada tuh nyawer lah ngerakeun anak Ayo gua. duit menang malak tadi aya wah nu di pasar. Aya lah. Oh, aya teh mah pake nyawer. Oh, beakeun lah dinya kabeh. nyawer lah. Heeh. Aing ngarokok geus lang. Ulah mabok. Ah, teh kait. Ulah mabok. Beres aja. Siapa mana motor? Kemana bang? Motor. Balik ya, dia lain ke kanan. Bos jalan terus. Sia teh ulo. Masih geng Bangko ini kembali ditunggu. Budaya kota Sumatera, seni bandeng kuda lenggo, parang diarak-arakan, ngahibur budak sunatan, udah menangadang tenang, sudah renceng di payungan, serang-serang berjendela, sindang lawi ngahal, laki kako, anu ada, ligel-ligelan, tempat gendang, jari pongan, ngahibur budak sunatan, suka bunga susuran, udah moye bisa ngidul, dari patah dicekel, udah terus hati ramah, sedang ngawi ngahalun, anu ngarang, ligel-ligelan, tempat gendang, jari pongan, ngahibur budak sunatan, suka bunga susurakan, udah moye bisa ngigel, dari patali dicekel.
wae di dieu. Geus he. Ieu hajatan batur seueur tong ngaributkeun. Kang. Aing keur joget. Hei. Geus. Akhir sebuah cerita we. Urang amankeun. Ieu mah bener ya geng Bangkok yang we rusuh. Sok, aya lu geus nyanyi lah. Kang, abi keur nyawer di dinya. Geus. Anu ku aing nyanyina. Sok Kang, akang nyanyi. Sia. Geus. Duit sakitu ge temong-temong. Ya, temoga. Boga tah. Pakai nyawer. Geus, mending joget bareng ayeuna mah geus. Bro, tajakan bareng. Joget bareng ayo. Sawerkeun Kang. Saya aya sawerkeun Kang. Tuh, ku aing mah Kudu aman. Ini hajatan batur. Sawerkeun sowan. Ayo dilajeng ayah akhir sebuah cerita. Ya Allah. Di sini ku bertahan. Gitu joget bareng. Lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari dan
tarik lincah. Jangan lupa subscribe.